keren nama. Hah? Itu bro, ang lupa itu mau samping wah, warung wah. Kebenaran soalnya. Halo, orang taraweh kemana? Taraweh. Astagfirullahaladzim, kotor ini mah. Ah, teuing halo lah, siapa pakai salah panjang ketinggal di kumbala. Kotor tuh. Ah, iya teuing halo. Udah. Nu kamarahan sih. Taraweh, iya. Ah bener. Tuh sia teh singga bener tarawih kitu. Kami di digubusur ke si ieu. Atuh sia kudu nyaho kan waktu per waktu tarawih ayeuna mah. Heeh. Lah eta kikituan bae. Mau menang THR sia mah kuanya kitu mah. Ah kebeneran ceng, aing aya obrolkeun orang ngobrol lah sakeun. Kami antau. Atuh euy nu nya kudu tatanya bae hayu. Gimana masuk? Tanya kenceng, aing panis caca, tahu kacaan ning si Benjo, sukan. Tanya kan aing sararia, atuh hitung-hitung bari ngabeberang, sukan urang buat kencang. Bari paluasa, sukan datang ka. Sukan mah jam mulai timal, mulai kopi, jam puasa sukan. Tuh lah, cara biasa meureun bos. Oh, lah. Lahan teh cengnya sukan bari ngabeberang. Isukan mintaan bari sampur si Jonathan ya. Pokoknya nama isukan jangan seberes jeung cacahan jeung si Benjo mah. Bari siap isukan. Bos, kan orang udah taraweh. Bapak. Pen tarawih mah. Buahna heula apa kana heula ya. Aduh. Ieu ya ai jadi janda mah. Bos, kebenaran. Aya naon tadi nelpon? Iya bos, aku berangkat. Berangkat kan. Kak, mana sih? Pakai bisa ada lagi juga itu. Ngan wayang Saya mah. tadi itu diharap jangan. Ngan wayang mah. Ata kerasuk gua taruh ya kain nonton Kamu bro. akan jauhan. Ya maklum ieu janda. Teu bisa cara lawan tahu pakai tolong. Bagus kerasuk pun dia eta bedog kain hal nyeren bedog gitu bae mah. Ampun. Bos dia itu sekretaris pangakeun sama. Mau nyeren bedog sorangan. Ini saya tadi kayak urusan si Jonathan. Jon, keluar. Keluar. Ngopi cabut bedog. Jak keluar. Ngopi atau ayo ngopi mah. Keluar. Cau ala. Ada sih ya. Awas ya kelayuan Lain sih aing ngomong sing bener, jangan sengaja. Aing ngomong sing bener, sing serius. Benar, bos kan rencana mah bagus 2 minggu yang lalu. Sebenarnya papa yang mau nikah tuh. Sekarang jadi enak, haji berangkat ke suka. Terus emang dadak amat di kamar itu deh ngobrol-ngobrol dengan aing. Sibuk ku hari uhe. Ya geus kieu baru kumaha aing ge, jangan larang teh bisa. Dua aja geus kieu mah kumaha deui geus keputusan. Sebenarnya mah bulan sih, bos. Ada rencana sistem kumaha kontrak di situ. Kontrak 2 tahunan. Tahun teh aing gagar manten dengan kamu 2 tahun. Depan dan aing komunikasi sama orang jalan terus kan, bos. Jadi mau kumaha deui kan aku pangabutuh mah. Jujur saya yang mengadangi hal iya ada 2 hal. Teuing kudu sedih, teuing kudu senang gitu kan. Yang jelas atuh sedih na atuh aing geus pasti kahilangan. Kaduana atuh ngadanna ge apalagi jauh. Cuman sekedar bisa komunikasi. Cuman emang aing geus keputusan kamu mah aing cenah doa geus. Itu nama kamu mah jadi sehat teh. Amin, eta berikan. Utang, Geus segera. kumaha. Bos, jurang nama pisah dulu. Bos. Bos.
Langsung nggak ganggu baik deh, ge. Ya, cok itu teh kabaran dia lamun berangkat. Ya insya Allah berarti kamu darah ya. Jadi kamu lanjutkan tes. Campurannya. Kalau kamu mau dong kali ini. Jatuh putus aja. Mana? Ustaz Cok, baperan yuk. Ayolah. Hai, makan mana, Ceng? Astagfirullah, datang-datang. Assalamualaikum, naon. Waalaikumsalam. Itu biasa orang harus nggak tahu. Santai bae, say. Astagfirullah, itu bulan puasa. Itu deh. Tolong jangan paksa aku untuk berbuat tidak baik. Aku masih polos. Kena naon kami resep lu polos. Astagfirullah. Mas Aus sudah semua tahu. Bos geura mabur ka ditulah. Bos, mana dia sama semua tahu? Tanya, ayo budak si tadi. Bos murid ya. Setengah tilu, setengah 4 malahan mah. Kita nama ti tadi ku aing budak kalau baik. Coba koordinasikan Nathan. deh. Ya, kasih Nathan tuh. Turun teangkan budak. Teangkan si Aceng. Kopi. Lain gak eta si Aceng na kemana maksudnya tak ngaramat gaya. Ya, doang-doang nama kasih sejarah bah. Itu sih Aceh. Jarak saya masuk ngalantur panena waktu na ngala cau. Itu suka gitu menang buka hidayah nak sejarah gitu mana ini. Aing ngomong sok ke orang tuannya jelemana. Assalamualaikum bos. Atuh lain Aisyah teh na kemana ku haramat. Atur kala cau bos. Aisyah teh sing bener mah nya kala cau gituan. Pustik si Komeng ge gara-gara bos cau dijampe jadi nakos kieu. Lain aju ai maneh saha ai lunting sih. Babaturan si Komeng pan kami mah. Oh, ai si Komeng enak ka mana? Pernising. Ai, soalnya sekira kada tuh bejakeun ka si Komeng ditungguan gitu ku bos cau gitu. Pokoknya mah telat ke dibejakeun dipecat mau menang THR bejakeun nya. Nuhun nya. Jadi kieu bos. Karena itu bulan puasa, kudu mensucikan diri. Berbuat baik, amal ibadah kana mah. Ibadah biasana. Atau maksudnya sih jadi nyeramahan aing kieu. Pan sia mah intina tujuanna ka dieu ku aing kita muat cau. Muat. Tah muat. Atuh aing ge nyaho na bulan suci Ramadan atuh sia nyeramahan aing pajar pan aing tara ngabohong beureun ka. Kira beceng sama. Sing bener be. Oh, hanes bos itu hanes. Aya ada berarti kana wajar kan. Aing mah kenceng. Atuh aing pribadi mah. Atuh ada ge bae sadang-danan kieu. Resep lah aing ge nyeuleun apalagi orang di bulan suci Ramadan. Ngan maksud aing mah kieu. Atuh kira-kira ieu ngala cau mah jadi si kenakan geutahna eta baju. Sayang kitu maksud aing. Desah sia hukumnya. Aju aing ngomong-ngomong kapangiting si Jonathan di mana? Itu datang. Oh, Perasaan teka panggil orang. tega panggil. Teka panggil. Jalan atuh. Nu ieu teh nu itu. Bae tadi tanya Sulan Saria. Enggak bos, anak bos itu mau di pikiran ting biarin nage. Ada masalah dipikir. Bos, Maksudnya? oh ini dibayar. Sabodo sia lah, sing geus dibayarkeun ge. Pan aing malih nitah meuli kopi. Wah, ge neangkeun bararudak wae. Oh iya dua Lain kena kita meuli prebu. kopi. Ampun ya. Oh iya dua kena prebu ya. Oh, sabodo sia ya. Pakai duit kurang ya. Ai sia deui tegap lagi ka isin puasa-puasa gawe naon membawa kopi segala enak. Kunaon teh sekalian tadi bos. Ai maksud saya sekalian naon? Karena biar sekalian beli kalapa bos. Astaga. Cik aing ge ai sia puasa-puasa kunaon malah meuli kopi, naon enak malah nyambung kana kalapa ai sia. Ini tuh orang gantung batu ge. Eke bae mama beres dah. Bisa bagaba amat ngan gantung ke anak batu. Waduh. Aing teh anu katempuhan. Anggeus saya gerak beres kan. Ceng, Aisyah masih gitu kene. Kumaha pan urang mah kieu wae meureun biasa wae. Enak sih jadi ustadznya. Alhamdulillah, amin. Semoga Allah memberkati Anda.
Amin, Pak Ustad. Haji anak rekam mana cek? Rek ngabuburit aing mah karesel. Si anak ilu. Wah, hayu atuh orang geus sarua karesel lah. Keluar jalan naik, Pak Ustad. Ayo.